halus ya berita teh ya mah. Ini orang bacakeun geura. Sekedar informasi kanggo ibu-ibu anu sok nyisih baju jeung calana salaki, pastikeun heula dina sakuna aya duitan atawa henteu. Pami aya duitan terus ku ibu dicandak berarti ibu kena pasal pencucian uang. Mun ku ibu dipesakan berarti ibu kena pasal penggelapan uang. Pami ku ibu dipeserkeun baso berarti ibu terkena pasal menghilangkan barang bukti. Tapi mun ku ibu duitna dikembalikeun deui ka salaki berarti ibu istri nu solehah. Solehah anu ngalik. Halus sih berita. Kang. Nanya? Bukan nanya Kang. Anjir. Aing kapangisnya ya. Oh, lumayan terudut. Ada yang kena kudu ya. Poe jika ditutulikeun.